balik jadi juga ngahina wae ya, tapi HP-na halus dah menjadi hayang dah mana saya sakit dia salahkina balik meureun geus bae lah tong diganggu jelema eta mah sok bari amak-amakan teu pararuguh aing mesen paket dah kasih empi paket eta teh speaker bluetooth aya encan ya coba orang tanya ya Assalamualaikum capek gimana teh? Kasih BIC dong. Sorangan yang ke BIC, kukurilingan, gue juga jelema burung. Iya, aing tadi nanyakeun paket speaker teh geus aya can. Oh, aya teh. Mana atuh lah. Arek nyanyi. Nyanyi aing kamari rek ngeje mah cekasem ulahun meni koret. Iya teh. Tapi nangis dibuka ku anak teteh. Kok lagi sama anak aku sana sewa? Nangis dibukaan tinggal itu ku anak teteh. Cenah mau nyanyian atuh cenah. Ini punya mama nggak apa-apa. Anak ayah kan dia tadi. Ulin wae ka dieu. Ai sugante nyaho anakna ka dieu. Itu udah kan mangkat kita subuh. Ya ampun, terus eta budak palingan tadi sorangan meureun. Kan bae lah. Urang tadi teh mangkat kita subuh, tadi teh emang niat yang lari ka BIC nyaho teu. Resep nyaho di ditu. Aya naon emang di ditu? Loba lalaki nu kararasep berondong-berondong. Loba lalaki. Loba. Menang meureun pigi ka ditu. Meunang tong ngajakan salaki ka ditu mah. Terus kayak budak itu jeung saha atuh? Da salaki empi kan jarang libur. Nya, lamun dibawa mah lakunya. Kayaknya wajar kan cenah. Geus boga budak teh hayang wajeng lalaki sejen, kieu kitu. Itu cuma cuci mata doang, aing ge teu kenalan teh naon. Cuma nanya, gitu doang. Ya ampun, ngomongna lalemes pisan. Kumaha tah? Kenapa udah aing ge teu ngalarti. Lain orang dia meureun ya. Lain, iya cenah ge orang Purwakarta kan lalemes ngomongna. Jadi lamun ngomong teh Teteh nuju naon? Nyaho aing keur lari ditanya nuju naon coba. Mending lamun misalkan keur dahar mah nya. Peda sorangan we meureun nya aing ya meureun teu ngajakan Mang Dadang. Ya hayang kue teh tah. Iya, cincau ya. Tadi aya tukang cincau na liwat. Oh, tadi cekasem. Oke, salah pina sih nyaho balik. Nya, can haditung ke ulin kitu. Ulin ganggu ka ditu. Nyen budak deui. Lain masalah nyen budak, mau oleh-oleh beuteing. Oleh naon nya? Mending teu ditabarang da ka ditu ge. Henteu malah ku guru tuh we sorangan eta mah jelema eta mah. Ini gitu ya. Aing foto-foto yo tinggalin. Buset, eta HP-na aing. Halus kan? HP Realme. Waduh, kumaha ngomongna? Realme. Kudu kitu. Kan bacaan ge ya. Bahaya tuh. Itu berapa jutanya kamari teh Mang Dadang mah. Kasaan mah 5 juta. Oh, 5 juta. Buset, mahal. Berarti iya ayeuna di duitan meureun. Ya duit teh mawang teh nya balik deui. Baraha kamari teh hargana? 50.000. Kayaknya urang kokoreh, tenang. Angge satunya kokoreh. Leuwihan ya mun bisa. Aneh 50.000 geus jong ongkir oge. Ngeleuwihan jeung uang jalana atuh. Uang jalan aja anu jalan-jalana oge tukang ojek bisa mah diimah. Ya kan di dia teh nungguan, bari nungguan HP kikian we, bari ngasuh budak, kadang anak teteh ge ka dieu wae kan di online kikieuan aya uang jalan, nu jalan jari kikieuan. Kan ku kuota, kuota teh. Ke dia lawan 2.000 jadi 52.000. Duh, ilah 2.000. Aing rek balik ieu aing beri beuteung aing dahar heula terus aing arek nyanyi. Lihat di bawah mah kue itu jerona. Jangan-jangan jerona ranginang. Henteu. Iya biasana gitu ya. Lamun kue kos kieu jerona besok aneh.
lain masa? laginan. Baliknya yang capek nyawa suka aing ieu bitis nyeri. Tuh main cetan ke Mang Dadang. Saya baliknya. Tuh kada di jalanan nya. Ini ampun teuing KBIC sorangan wae anakna ka dieu. Geus atuh ah. Udah siang mau ke kelurahan dulu. Nah, berangkat dulu. Ulin ka teh kasem. Cerita Siti tadi salakina balik sugan we dibere oleh-oleh jamu budak. Menta ah. Halo Pak RT. Oh, Mbak Siti. Ya. Tong Mbak tuh, orang lain orang Jawa. Oh iya. Mau dipanggil apa? Tante. Tante, ya udah. Teteh ke Oh iya. Teteh rek mana itu mama trek sekolah? Mau ke kelurahan. Mau ke kelurahan. Iya, masa Iya. mau ke pedesaan? Maknya ke kelurahan make kolor Pak RT. Nih, kita Oh. cintai budaya kita. Budaya kita apa? Orang-orang ke mana-mana kan pakai kolor, di rumah pakai kolor. Ya, Pak RT kan mereka kelurahan. Sahenteu atuh Pak RT make celana anu ieu teh anu katun ke, anu lepis ke, gaya. Maknya ke kelurahan make kolor Pak RT. Iya, Pak RT era atuh ke kampung ieu. Era sama siapa? Gak Ya. usah era-eraan lah. Oh lah, geus. Pak RT teh rada li eta teh miring tah bener kan tah. Emang kakinya begini. Oh, liur dah jeung Pak RT mah. Sudah sana. Kamu mau biangnya rese. Heeh. Pak RT ya, engke mah lamun Fitra 3 liter satengah gerage. Emang saya biasanya berapa? Jigana kurang 1 liter. Ieu. Itu orang nggak bener itu. Suka bikin onar aja. Assalamualaikum Teh Kasem. Waalaikumsalam. Oh iya teh. Kenaon? Ieu keur meresan alat-alat olahraga tuh. Buset. Terus bulukan. Tah dipake-pake. Eta kokna ya teu. Kok. Kokna make batu we. Ya Allah, nyangkena rajat atuh. Lu era ki si Siti lah. Siti teh si senam. Oh nya, Nah, mah teh sih. geus lari. Make sapatu lagi meni alus. Bisa. Hari ieu sih sabelahna geuning kos kieu. Uyuhan kokna make batu. Ya Allah, main make batu mah Kemarin. make kok. Kembali ieu mah bisa dibeneran. Ya make naon ya make kenur teh. Ieu mah emang kenurna aya. Ayak nur mah meuli we di warung apalagi ilang layangan budak teh kan. Nyante atuh beda ieu mah. Buset, meni kandel kos kieu. Geus lah, kos gege alus mana reun ieu batur mah. Teh, terek nanya. Naon? Aing cuma salah ki balik. Yang di saha? Yang di saha? Tadi Teh Siti liwat ka imah nyokot paket. Emangnya biang gosip banget dah. Makar kecil kene ngobrol mesti sebar-sebarkeun. Teh Siti cenah salah kita teh bawa ieu mau oleh-oleh. Bener Tuh. meureun. Seuseun oleh-olehna kuota kontainer. Ya ampun. Gitu. Aya meureun hiji 2 mah oleh-oleh. Bukan teh hiji 2 gitu. Tukang sayuran. Beli sayuran itu. Itu oleh-olehna di tukang dagang. Dibelikeun ku teteh. Ih, yang beli sorangan. Gugut teh boga duit teh. Sayuran beli tahu. Ku teteh bayaran ya. Ih, nih, yang wajib Kan bayar. teteh salakina geus balik. Teh beli tarasi hiji. Deui lah tarasi make teh Perut tuh besi bau. makan paten. Nah, ini kan ayam mawar. Ayah, itu kebalangan RT. Macam Belanja, dagang alhamdulillah. Tah, tahu. Apaan iya kita masak eta si Siti mada ulin lain dah. Oh, kedul banget ya, Mak. Dul. Oh, tadi karak Ayangna karinya ngarua pe eta lalakina ka sawah ge teu diuruskeun ieu. Ampun. Tadi tuh pas balik kan lari senang. Lari cenah. Di BIC. BIC. Dawa gadak gitu bae tadi ge make sepatu isuk-isuk.
Geus mangkat subuh-subuh ke. Kak, bukan HP geuningan mah. Mana mah Nah, menang duit nang ieu balik mama teh nyaho. Kira aku tuh diberengnya. Nyameun teh nyaho menang injem meureun. Bang, ngajukeun nya biasa. Injem biasa kabayar. Nah, kempe dibayaran cenah tah, Bah. Ih, cenah. Tarasi we hiji. Nasi mah bau. Sia budak ieu mah yang dibayaran. Iya, kan teteh salah kinang geus balik. Yeuh, arek nganji saya. Oh salah ke semali tatu aing nginjem sem. Tuh, Nya, kan. bisa udah sok ngomong-ngomong wae. Atuh. Injem atuh aya. Ya kan aing bere. Ya, posisi mah tadi bere duitnya aing ditamasak oge. Heuh, Mak. Tuh diberi duit mana mah yang masak cenah. Tebogan duit meureun. Beunang mere. Kedua menawan eta teh kedaikeun masak enak ulin mah make sepatu jangan lari mangkat. Kolot mah dari tadi jeung cobek. Naon cobek cabe hejo. Tanya banyak. Hitung bata baraha. Nya hitungnya. Ya, Jangan teh mun amprok balik lunas nya Bang. Posisi teh dibayar sia. Enggak Bang. Lanjut. Aduh, ranjuk terus ini mah ya, euy. Beres we. Panas banget ya Allah. Bobo mah yuk. Bobo, yuk Bobo, yuk. Pak RT rek mana? Ke kelurahan. Rek ka kelurahan rek naon Pak RT wayah kieu. Tutup meureun kelurahan lagi. Jadi buka lah kurang. Oh, emang Pak RT bogana? Heeh. Iya Pak RT tapi panas ya. Baik biasa panas nih. Oh, Si bapaknya can balik-balik ya. Sam Pak RT. Ustaz orang tahu ke mana sih? Wih, yang penting mah duitnya ngalir ya tuh Pak RT lah. Pak RT, iraha rek balik Pak RT. Bansos. Bansos apa? Nah, kan sok menang duit itu di pemerintah. Pemerintah ngeluarin uang. Dih, akan dibatur gitu Pak RT. Kenapa di dia henteu? Nggak tahu saya. Mau ke kelurahan dulu ya. Ada Kayak baliknya bawa oleh-oleh gitu, Pak RT. Oh, nyajang budak Pak RT. Aneh RT nya. Bansos eueuh eta mah nya. Kan icing mah di imah nya nya. Aduh ya Allah, harus ke rumah Pak RT lagi. Saya kalau ke rumah Pak RT teh ngobrol nanti sok bingung, suka emosi kalau ngobrol sama Pak RT teh. Ya Allah gimana ya? Tapi harus ke sana. Kemarin lupa mau ngomong teh. Musolah lagi direnovasi. Sayanya kan mau ngajar anak-anak ngaji. Gimana ya? Ini baju perasaan nyelepet sekarang. Dulu perasaan baju ini gede. Sekarang nyelepet ya, nggak enak nih bajunya, kayaknya ngecilin deh. Yaudah deh, saya ke rumah Pak RT aja lagi. Udah di rumah nggak ya kira-kira Pak RT? Ya Allah, semoga Engkau beri aku kesabaran untuk menghadapi Pak RT. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Haji. Di mana Bu Haji? Bani Papi. Kumaha damang, Pi? Alhamdulillah, Bu Haji ge damang kan. Alhamdulillah Bu Haji mah sehat. Oh, iya ngomong-ngomong baju teh sarua geuning nya jeung Bu Haji. Iya, modelnya ge sarua itu. Ibu Haji mah di mana? Bu Haji mah di Tanah Abang. Iya, Pi. Itu di online itu mah. Oh, di online sok marurah teh nya. Iya promo Bu Haji ke promo ih. Bu Haji mah ieu di Tanah Abang meulina. Halus sih bahanna ge tunyur tuh. Iya mah. Neng, ka mana bapana, Neng? Apa cenah itu? Ini. Enak. Ini. Enak. Itu budak teh ningali naon atuh Marius Tuh, wae. hayam. Hayam.
Loba ayam di dia nya. Kari mencit Bu Haji copot atuh hiji. Di dia mah mun yang daging ayam teh kari mencit we. Bongana kada riwai nya. Mana atuh? Oke Bu Haji, can aya Asal usum pacaklik oge rese nagihan teh para meunang da. Ela lamun aawi kumpi di eta nya. Cara ngararinjeumna Bu Haji sok kesal. Ya kami mah tong kesel atuh Bu Haji. Astagfirullahaladzim. Oh iya Bu Haji itu kata-latahan kumawarti. Kata-katahan naon di wae. Cenah kieu neng mun aya Bu Haji pe warang ka bumi nya cenah kitu. Arek naon ya mamawar. Oh jigana mah rek mayaran hutang teh Siti sugan. Geus sugannya. Sugannya Bu Haji ya. Dibayaran mah Sugan Siti. dibayaran kabeh. Kita mawarti bogaan duit teh langsung dibayarkeun. Mau buarek pinjem deui mah heueuh jigana. Nah, kan teh nyaho Bu Haji nya sugan weh. Ieu Biasana kan lamun ingat ka Bu Haji teh lamun rek ngararinjeumna ngungkul mun bararutuna we ingat ka Bu Haji. nya kan ari arek mayar ge sok inget Bu Haji. Eta jeung teh sok nelponan wae ka sina gara-gara eta nya. Ambe tere lunas ka Bu Haji gitu. Neng, ya, iki bapakna suruh transfernya, jang mayar ka Bu Haji nya gelisnya. Nya. Nya. Nya Bu Haji. Geus atuh. Bu Haji arek ka mamawar heula nya. Nya Bu Haji. Nya Neng nya. Ih, kumaha jeung Bu Haji tuh? Meni geulis budakna mah nya. Meni lucu. Tau ngilujang Bu Haji, riweuh Bu Haji mah. Bu Haji na rek nagihan deui, Cu. Yuk ah. Assalamualaikum. Adanya Bu Haji di jalana. Bu Haji teh amprok di dieu nagih, amprok di ditu nagih nya Neng nya. Mending lamun geus dibere duit mah nya Neng nya. Bu Haji, Pak RT. Bade ka mana Pak RT? kelurahan. Kelurahan. Iya. Oh, atuh Bu Haji mau kemana? biasa Bu Haji mah bade nagihan. Oh, kurirnya nggak jelas ya? Oh, kukur yang jelas atuh Pak RT. Oh, Yo. Nagihan eta ka warga-warga nami harese mayarna teh. Lah, terus kenapa nyalain saya? Nya itu bagi-bagi beas naon ke Lah, emang saya siapanya? Bu Komo Haji? itu mah tuh awena Mang Dadang. Si Siti geus gede pisan tah. Nya harese mayarna teh. Bu Haji meninggal pusing nagihna. Ya itu memang dia selalu bikin onar gitu. Ayeuna ge arek ka mana? Talatan cenah kasih empir pinjem duit. Bu Haji pusing ah. Tuh emas bukan Bu Haji? Punya emas atuh ieu mah graman lagi gede. Kunaon sih? Hayangnya. Enggak. Gede-gede banget kayak rantai kapal. Pokoknya mah ieu mah gram lagi gede geus Pak RT mah. Anjir ka mana? Hah? Ke kelurahan. Yang satu mah di Jadi kalurahan mah. Bu Haji arek nagihan. Ya udah terserah.